Di hiji sore, dalang leumpang nyusulan Dewi jeung Bagus, nu keur asik maen di taman. Cu atos emangna geura aribak tos sontan. Saatos disusulan ku Aki, Bagus jeung Dewi euih teras aribak sareng Emam. Saatos ibak, Bagus, Dewi jeung Aki kumpul di ruang tamu. Dewi minta Aki ngadongeng. Aki dongeng deui atuh nu perang nu gagah. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja papanggih di hutan, pikeun ngomongkeun masalah istana Majapahit. Dak, urang kudu nyieun jalan anyar, pikeun rahayat. Ulah gagabah, Den. Musuh loba, tapi pasukan Tartar bisa urang pake hela pikeun ngalawan musuh-musuh Tapi kumaha sejen. lamun maranehna sorangan nu rek ngarebut Jawa? Eta tanggung jawab urang sanggeusna, anu penting ayeuna urang salamet hela. Raden Wijaya sareng Arya Wiraraja yang ditinggalkan hutan. Teu lila, aya sora. Prajurit Tartar perang jeung prajurit Jawa. Sora langkah kuda, pedang jeung busur panah silih paadu. Tekung silila Raden Wijaya datang di tengah-tengah nu perang. Hek ngomong, Tanah Jawa teu meunang dijajah ku saha wae. Aturan nu pangluhurna di dunia. sanggeus perang nu panjang, akhirna Majapahit menang. Raden Wijaya sareng Arya Wiraraja ngumumkeun ka saluruh rahayat. Ieu tanah keur urang sadaya, urang kudu ngajaga jeung ngajenengkeun Majapahit.
Dewi resep kana carita eta. Bakat ku resep manehna ajug-ajugan. Tuluy ngomong. Wah, hebat pisan.